Warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solitur soliha. Alhamdulillah dinten ayeuna kapendak deui sareng Ustazah Nur di pengajaran bahasa Sunda. Pengajaran nu kadua nyaeta ngahiji dina bebedaan. Mangga ditingali bukuna di halaman 18 sareng 18 tentang teks argumentasi. Teks argumentasi teh naon? Ustazah bade nerangkeun heula saali tentang naon sih pengertian teks argumentasi teh. Teks argumentasi nyaeta bacaan anu muat paragraf jeung isi bacaan anu tujuanna ngayakinkeun atawa ngabujuk nu maca supaya boga pemikiran anu sarua jeung penulis. Jadi argumentasi teh nyaeta bacaan berupa paragraf. Jadi tujuanna kangge naon? Tujuanna kangge ngayakinkeun jalma anu maca argumentasi urang supaya sapamikiran jeung urang atau jeung penulis. Argumentasi teh contohna lamun di kelas naon Ustazah? Contohna lamun di kelas argumentasi debat. Debat atau dalam bahasa Indonesia argumentasi teh mengeluarkan pendapat. Argumentasi ngagaduhan ciri-ciri. Jadi henteu tiasa sembarangan, henteu tiasa nyarios anu teu aya buktina. Argumentasi kudu nganggo bukti sareng data supaya si pembaca yakin bahwa argumentasi urang eta teh kuat. Contohna ciri-cirina diantarana nyaeta ciri-ciri argumentasi nyaeta aya ide, gagasan atawa pendapat nu nulis. Pendapat urang dimuat dina argumentasi eta. Tadi Ustazah tos nyarios kudu aya data, kudu logis jeung fakta. Jadi henteu tiasa ngabohong. Jadi lamun bade ngaluarkan pendapat atau argumentasi kedah aya datana supaya babaturan urang atau anu maca argumentasi urang percaya bahwa nuku urang dicarioskeun nyaeta kabeneran sanes kabohongan. Nomor katiluna nyaeta disampaikan ku analisis. Nah, tos aya data, tos aya fakta, tos aya alasan anu logis, eta pasti disampaikanna pasti aya analisisna. Nu kaopat nyaeta di akhiran ku kesimpulan. Pasti setiap kalimat atau setiap teks argumentasi, narasi ataupun deskripsi pasti di akhiran ku kesimpulan. Kanggo salajengna mangga dibuka halaman 18 sareng 18 aya teks argumentasi aneka budaya Nusantara. Aneka budaya Nusantara ieu dijadikeun contoh argumentasi kusabab di urang atau di Indonesia atau di Nusantara loba pulauna, loba budayana, loba kadaharanana pasti beda-beda. Pasti aya argumentasi atau pasti aya pendapat dibarengan ku contoh atau ku data. Mungkin atau sakitu ti Ustazah tentang argumentasi sareng ciri-ciri argumentasi. Pamudah-mudahan nu ku Ustazah disampaikan dinten ayeuna aya manfaatna kangge ananda soli sareng solihah. Sata acan Ustazah tutup, Ustazah bade miwarang ananda soli sareng solihah mangga dicatat nu ku Ustazah dicarioskeun atau nu aya dina PowerPoint ieu di buku tulis bahasa Sundana supaya henteu hilap, mungkin ulangan jadi gampil ninga ngapalkeunna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.